Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Pribadon Asep, Ketua Karang Taruna RW 10 Desa Pinggir Sari, Kecamatan Arjasari. Alhamdulillah dengan ieu aya acara memperingati HUT Republik Indonesia anu ke-78. Alhamdulillah Kampung Cimantri biasa nyumpingkeun Kang Haji Yayan. Alhamdulillah merasa bangga. Kakang kumaha sih sosok Kang Haji Yayan Jatnika? Alhamdulillah Kang Haji biasa ramah sareng pokoknya nama Jos lah pokoknya nama. Doana ka Kang Haji Yayan. Mudah-mudahan lebih di depan, mudah-mudahan sehat, panjang umur, nama doa yang terbaik untuk Kang Haji. Sukses. Ya, amin amin. Aduh jojuna kuhaian nakalali salira kadi hati tepat sakali abito janji tepat kadua hati merdeka tepat katilu abito rindu. Anu mugara hati api asa sesakan atu kumataki. Waalaikumsalam. Biasa nepangkeun sareng saya. Nepangkeun abdi RW Teten RW 10 Kampung Cimantri Desa Pinggir Sari Kecamatan Arjasari. Nuju ngayakeun acara naon pangresa teh? Alhamdulillah ieu memperingati 17 Agustus anu ke-78. Iya. Ya alhamdulillah diriakeun ku Pak Haji Yayan Jatnika. Alhamdulillah anjeunna dengan sukarela dongkap ka Kampung Cimantri ieu kanggo acara 17 Agustus. Alhamdulillah rasa nasionalismena tinggi. Mudah-mudahan ke depannya Kang Yayan Jatnika bisa mewakili seniman-seniman khususnya di Jawa Barat. Kelapat name gamelan ngalayang kakayan manting bingung sidanean pangbalikan di tempat anu lian ciak bangsa anakna induna teuing kamana boga kabandang jalur nulian pegatin ibuna kecantikan gelang jaluna bandingin tiap-tiap anaknya bulu jajana luca
jaluna tulatileun nembus ini bawa kemana nakamana indung mane anak kuning pajar genteng dicium aya rasaan ageregeun tepos kawas urang ewatna paganaran anu paten amo bisa diganti ku bahasa seken nyatana bisul asmara papana ibu dakora kapendem hayang minum ditahan kenang layangan gubaran mau pirang-pirang tareka batan cakir kawanata nambahan aya oke wanoja anu resepen kalaki nupinu dewa teungkul pagar genteng dicium aya rasaan ngageregeun tepos kawan dewa teungkul anu paten anu bisa ganti Mika dedeh ke masyarakat RW 10 tepuk tangan RW 10 alhamdulillahirabbil alamin ya masih aya panginten kasepuhan di reng-rengan Putra Baranyar urang tingkatkeun deui seni calung teh ulah sampai ka dihilangkeun kapayun karena apeting kuling kasaha
Gramet. Alhamdulillah Sararumping ikut production mohon Pak Haji Yayan Jatnika aya Gramet Saketik kuring gasaha Patoblang dengan Patoblang Neng Soki Sumados persiapan baik mohon iraha atuh iraha nalasa bae handesna aya kituna ieu sepuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nepangkeun nami Wawan Somantri, Kepala Desa Pinggir Sari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah di olahraga menyambut kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-78 tahun di Desa Pinggir Sari tepatnya di Kampung Cimantri RW 10. Alhamdulillah terselenggara acara ini dikarenakan keberjasaan sasarangan antara masyarakat Kampung Cimantri sareng Karang Taruna Kampung Cimantri sebagai panitia penyelenggara kemerdekaan Republik Indonesia. Sungkuring sampai pemerintahan desa nganuhunkeun ka Karang Taruna ka masyarakat Kampung Cimantri nu parantos menyambut kemerdekaan anu ke-78 tahun ieu. Alhamdulillah dihadiri ayeuna ku Bapak Haji Yayan Jatnika parantos hadir di Kampung Cimantri ngahibur memeriahkeun ka masyarakat abdi Desa Pinggir Sari. Nuhunkeun ke Pak Yayan mudah-mudahan acarana sukses, lancar, aman, tur barokah gitu nya di tahun 2023 ieu di Dirgahayu RI yang ke-78 tahun ieu merdeka. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon Neng Sofi parantos siap. Mana tepuk tanganna Kang Neng Sofi? Iya. Merdeka. Merdeka. Iya. Wargi Kampung Cimantri atos merdeka ya teh. Atos. Iya. Teh tahun gitu Abah. Anto. Alhamdulillah Abah. Aidi tinggal Neng Sofi beuti ageng teh beuti. Ya atuh. Seueur bobo di bumi. Oh gitu. Ya. Baik kan atuh. Ya. Mangga baik ngawilujenkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, meuni Hadapuna kompa. nembe aya 1.570. Kedah. Ti samiliar. Urang cobi deui. Coba sekali sok kompa. Anu paling itu. Paling itu. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos wawalan cenah Abah. Antos wawalan. Wawalan saha? Wawalan apa sanes?
Ya atuh cenah. Atau walaran PRW gitu. Sadayana cenah. Iya, pokoknya mah kangge sadayana. Iya, siap. Cuma orang sangakeun aya panginten etang-etang lagu bubuka di Neng Sophie Jempari aya ngantos. Nyuruhkeun suatan. Kumargi paminta disuruhkeun bisi teh ngajak Kang ka ditu. Leres. Unur jengkang. Leres. Iya. Oke teh hilap mohon Kang Asep Macan aya. Oke di paling mengker teh hilap aya bintang tamu. Aya. Aya. Jangan kaya sadayana. Sor berapa? Kuring estu teh salira. Jaga kaki para panitia sadayana. Nah itu para panitia. Sumpah abdi nutus tinggalkeun mugi wae tulen sapirakeun abdi bener cinta abdi benernya cinta abdi lain cinta populasi
aya anggur hidung.
Thank you.
Aduh, kubakat sono Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa kurang ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang salat nasional lah. Merdeka. 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 Iya. So kayak lagu naon? So, tong isin-isin pembeng ayah Pak Haji. Ya sipa atau sipa. Hah? Hampura. Ya. Teu seserowot mayar. So, kakunaon? Hah? Go Sipa. Nurutan tetangga kapok. Wah, anjir ueunan naonan ieu. Itu kudu. Loba duit gitu. Iya. La.
sumujud masih kakara lagu kieu diheuya-heuya. Gimana? ada suara Pak Haji masih kena. Sok, lagu naon tadi lagu naon deui? Berat. Sok. Berat. Ini apa? Ini apa nu mana? Berat. Iya, sok. Sok. Arapa teh lagu berat. Saprak anjeun salah milih mulai anggap leuwih kudu kama jeung kudu rasa lu teu ditarima. Sabar ieu teu bisa kasasaha tepi ka ayeuna ku berat ngacida sok sanajan hati
nerima tapi dalam hidupku anjeun geus milih dunia. Sok, replay. Duduk ieu rasa teu bisa sabab ieu cinta jeung ieu rasa teu bisa kasaha tapi ka ayeuna ku berat ka cinta sok sanajan ate ieu teu narima tapi dalam hidupku geus hadir dunia. Kumanya sok. Ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu ngogok tetepan ambil sok hoyong nyiekeun ieu kakangeun tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa teh aman anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega. Iya Chef Abi Sumpik ya. Aduh aya. Chef Abi. nu sakitu sakitu Pak. Bisa jadi double kan ya karena kudu aya hayam jajalon nih masih kiwai mah tong ribut-ribut Pak RW ke rawin atau gitu so ya Bil lagu lancar mi HP gimana tuh lagunya? Mi HP ieu cinta ulah arek disapirakeun orang Cimandri anu mana surat mi HP ieu tresna ulah arek ukuran saukur aja nu barisan di dalamuna sanajan angka kaya laksa diri tetep bugati kaasih mimiti siap janji sarana mi Yungkeun kobrol kula sirena kobrol kula.
Sari. Ngana ukur ajen saukur ajen nu baris anteng dina lamunan sanajan angkat kaya laksana diri mati kasih mimiti sanajan ieu jadina cinta urang tengah jalan tepi kaki buktina dedeh urang teu bisa manjang lain kahayang diri kumarima geus kurang kuduna bajikan kena nyanyi deh. Alus-alus jeung eta sok. So, eta heula. Iya, bagian pemuda di dieu, bagian anu kolot paridinya. Kumaha? Montong sok ngomong kolot sok reuas. Masih sama-sama pemuda jangan saling mendahului. Sok paridinya heula. Jangan saling mendahului. Ulah makanya nyi meh dieu. Ada nyirah guru alus penumpang tarik naon. Ada guru alus. Kakak aja di Cimandri kuat karame kieu. Jeung aya selah kieu sagala ya. Keprok Cimandri. Adanya ulah ngerak ya. So. Musikan cenah. So. Kayak media lah. Itu ya palingnya cehol atau can pugu soal suatu meninggal lah montong soki apa di acara merdeka montong panas-panas ayah kene so cinga ada tongerakeun ya sakali do alus kayak lamun alus kanu TV kita tinggali langganan TV aya. Heeh, asup mah. So
ayeuna sih hadinya. Siap. So kumaha? Kumaha kan? Oh, si eta teh di seragam hulu naon ge atuh. Itu mah teu fungsi latihan. Latihan teh. Si itu seragam itu hulu. Tapi urang Cina nyanyi sadana ya? Sok. Anjeun liriin kana gumila. Kalian kotana. Tanaga halus. Si tes kesemangatanana. Gerak lagi siapa tak kudu latihan. Ulah di posyandu we hamen. Sok. Mana mah juga berat sama elep dah. Dari musikan. Sok. Aing salah ya. Koplok. Tadi garut intan geus abi eleh ya. Itu nu meunang. Waca asya, kera. Ya, mata kita bisa polontong. Ongkona di Banjaran, ceun bejan. Miara domba keju Balan-balan di desa adu di lembur pulang kakek, pulang era pulang bergaluran isi jadi masalah. Semangat anjir birahin aja itu Sani kayaknya Kang Haji Yayan germen kita gede amak kernaikeun birahi penting ongkona di Banjar cek aing gue kumaha ya ya mah ya perlicikan bae nu penting mah hati merdeka ya sehat lahir sehat batin cobaan urang mah teu make musik dipaduli ongkona di Banjar di sorean di sorean aya di Pangalengan di Pangalengan merah di sorean epa di Pangalengan putih asli nama putih kela anjir kakarap peuting ieu ngalaku tarari iski suaranya mana sebelah sini
Tuh, kompak bau namanya. Sani, hari mana dibayar kusaha tuh? Gue, jalan. Sama deh lah. Mana sendirinya? Lain, lagu naon sok. Yang lagu naon atuh sok lagu naon. Iya, lalu pikirnya geus hayang kawin, tong hayang kawin. Tong hayang kawin. Nah. Nah. Mari Pi. Cakep. Dola doli. Kemana nya? Sige. Da mayar mah moal, kumaha urang nyanyi mah. Deuk. Ya. Oh, ya siap.
kumaha Kalau di sana itu Pak Bapak RW. Amin. Gitu. atau nun Bapak RW atau nun pisan. Gitu. Ada si orang dipijakan orang reknya alon. Ulah di Jaya nyalon DPR. Tong iya tong some we pokona mah. Pan didinya kungsi katipu teh nyeri hate teu. Ya, kalau di sana ya Rupina disim kuring sakitu wae hatur nuhun kumargi. Lain mana? Artis masih aya, di ditu masih aya, para vokalis calung oge aya. Urang secetrek ewa. Nu penting mah ya Jatnika, Abil Jatnika tiasa ngahibur di wewengkon Cimandri.